Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Patepang di sahabat-sahabat sadayana disenasi mabdi. Mangga urang sami-sami neraskeun hanca. Dina ieu waktos bari neraskeun kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah anu disarahan ku Syekh Sarqawi. Hatur nuhun kanu parantos subscribe TV pisan kasayanana. Tong hilap di share boh bilih aya pertarosan diantos pisan komenanana. Mangga urang sami-sami teraskeun siapkeun weh kitabna sareng pulpena. Mudah-mudahan aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iradatuka ari ngarepkeun anjeun murid atajrida kana teu migawe sabab. Atajrida kana tajrid anu maksudna teu migawe sabab. Ae maelu nafsika tegasna mikahayang hate anjeun, mikahayang jiwa anjeun, ayuhal muridu hei eling-eling jaman ngarepkeun leumpang hate ka Allah. Asadiku anu bener nu jujur. Ila tajridi ngarepkeun kana nyepikeun kana henteu migdamel anil asbabi tina pirang-pirang sabab. Ada hiriyati anu bangsa dohir. Upami ayeuna teu damang diubar sabab dohir. Usaha tani dagang ae huru jika tegas ngarepkeun kaluar anjeun anha tina itu asbab. Wa adamu mu'anatiha wa adami mangga. Wa adami mu'anatiha jeung ngarepkeun kana henteu migawena ieu asbab. Ma'a iqamatilah sarta netepkeun Allah. Bari tetep sarta netepkeun Allah ya ka anjeun fil asbab dina pirang-pirang sabab. Teraskeun heula kalau dikurung. Iku jadi khobar tina iradatuka. Iku minasahwatil khafiyati kalau dikurung deui. Eta teh tina sapalihna sahwat anu samar. Tina sapalihna ngagugu kahayang sahwat anu samar. Jadi ngarepkeun si murid kana teu migawe sabab anu dohir sok padahal Allah geus netepkeun kana kudu migawe sabab tah eta teh tina sahwat anu samar. Naon margina sabab henteu narimakeun kana perkara anu ditakdirkeun ku Allah. Geus hiji ku Allah teh dicicingkeun dina migawe sabab. Boh jadi tukang tani, boh jadi tukang dagang. Mun ayeuna boga panyawat, dokterna aya, keur biayana ka dokter aya. Ciri eta ku Allah dicicikeun dina sabab, der hayang urang nyepikeun tina sabab. Ngajauhan sabab anu dohir, ta eta teh tina sahwat anu samar. Sarojeng urang ngalawan kana perkara anu diputuskeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, kumaha urang hayang nyaho? Ditetepkeun ku Allah dina sabab teh kumaha cirina? Saur Syekh Sarqawi wa alamatu dalika jeung ari cirina itu netepkeun Allah ka anjeun dina pirang-pirang sabab. Ayu hayyaha eta yen tanyawiskeun Allah kana ieu asbab laka ka anjeun. Dagang geus puguh urang dagang. Aya tokona, aya barangna, aya jongkokna, aya modalna.
laka ka anjeun wa anta jida jeung yen tamangihan anjeun assalamata kana kasalametan pidinika dina agama anjeun kuayana urang dagang tani kitu teh salat daek dina agama teh salamet ibadah daek ingda mu'anatiha dina nalika ngalakukeun atawa migawena asbab wayan qati'a jeung yen tapegat biha ku itu migawe asbab teh apa to mauka toma anjeun pegat ku itu migawe asbab teh mikahayang anjeun toma anjeun tetungala tingali ama tina perkara biaidinas anu tetep dina pirang-pirang tangan manusia loba hayang ti loba mikahayang anu aya di batur tetoma wala yusgiluka jeung teu nungkulkeun itu migawe sabab ka anjeun ama tina perkara anta ari anjeun bihi eta tetep dina ieu ma min isina ma min wado ipil ibadati nyatana tina pirang-pirang pada melan tugas pirang-pirang ibadah ado hirati anu dohir jeung teu nungkulkeun migawe sabab teh ka anjeun teh tina kebiasaan ibadah anjeun nu dohir nu maksana sok dipidamel dikir atau napi urang netepan sunat tugas-tugas ti guru ibadah teh kudu dohir teh kudu dikir sakieu buana oh sok dipidamel eta migawe sabab teh teu mohokeun ka dinya teu katungkul ku migawe sabab we wal ahwalil batinati jeung tina pirang-pirang tingkah nu batin maksudna tingkah nu batin sae sakurana batin teh urang bisa syukur bisa sabar bisa qanaah bisa tawakal hawa batin kumigawe asbab teh tenang batin teh teu suudon ka Allah merenah we dar we hayang urang ningalkeun eta asbab tah eta teh minas sahwatil khafiyati tina pirang tina sapaina sahwat anu sama geus puguh ku Allah dikitukeun keur agama salamet keur dunya urang salamet ngincingan dina asbab dar hayang tajrid naon margina sabina tailah ngibatkeun ieu hikmah iradatu kata tajrid sabab biasana kajalmi anu ngawitan suluk sub kana peramalan batinnya kosok hayang tajrid urang mungkasab nu biasa pada malan jadi ditinggalkeun padahal Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kapungkul ka kaum Ansor teu ngeureunkeun kana tanina ka kaum Muhajirin teu ngeureunkeun kana dagangna geus biasa dagang teras we justru eta urang migawe sabab teh dijieun jalan leumpang ka Allah Subhanahu wa taala naon sababna make disebut dina sahwat anu samar ay mina sahwati nupusi tegasna tina pirang-pirang kahayang jiwa nafsu alati tadu anu ngajak yalati nyata sahwat nupus ilaiha kana itu alati tadu anu ngajak ilati nyata nupus ilaiha kana itu sahwat kahayang teh al khafiyat itu sama naon sababna make disebut sahwat nupus wa kanat jeung aya ya sahwat jadi dikasup kana sahwata urang hayang tajrid teh geus ieu ku Allah dijikeun dina sabab dar hayang tajrid ieu teh lain tina tajkan asbab wae nya dina sejarah asbab oge bisa wae urang ayeuna ngagugus sahwat anu samar teh seperti urang geus dijadikeun ku Allah tukang dagang geus puguh merenah dina dagang ibadah daek gitu dar hayang tani gitu. Rugi dina tani teh geus puguh da lain tempatna ku Allah dicicingkeunana nya gitu. Mun kusabab ngagugus sahwat teh kahayang dumeh ningali batur beruntung gede tina tani geus puguh milik manehna mah tina dagang contoh gitu. Dar hayang kanu sejen eta termasuk sahwat khafiyah. Wa kanat jeung aya ieu sahwat nupus teh iku sahwatan eta sahwat dingaran sahwat teh nyata kahayang jiwa urang lain nurutkeun kana keputusan ti Allah
li adami wukupika karena henteu cicing anjeun ala muradi sayyidika kanu dikarepkeun ku dunungan anjeun nyata Allah wa muapa kotika jeung karena nyaruaan anjeun jeung karena turut anjeun murada nafsika kanu dikarepkeun ku nafsu anjeun nyata kahayang teh syahwat teh kana tajrid teh naon sababna disebut hopiah syahwat samar masada teu kaciri tah syahwat teh ngaru masa we kitu lah anu migawena teh samar wa hopiatan jeung eta nu samar disebut nu samar syahwat nu samar bi ana dohiro dalika karena sarasna dohirna itu tajrid lantaran dohirna tajrid pan dek muru ibadah jamaah anu mimiti suluk teh pak tadi tukang dagang teh asa tamu buku kasab deh umbinamel asbab deh tuluy ibadah Allah dikir tuluy tak kena sarasna dohirna itu tajrid teh pan iku ana muradaka sarasna dikarepkeun ku anjeun bitajarudi ku nyepikeun asbab kun teu migawe asbab iku alin kita mastikeun atawa megatkeun salian Allah ilallahi nuju ka Allah subhanahu wa taala taala mur Allah iku ngaleungitkeun asbab teh nu dikarepkeun ku anjeun murid mutuskeun salian Allah nuju ka Allah nu bener wataqarubu atapkan alin kita jeung gawe taqarrub ilahi ka Allah asa bener teu bidamal asbab dohiriyah teh sabab urang rek dikir rek ngabungkulkeun ibadah ka Allah taqarrub ka Allah wa batinahu jeung sarasna batina atanapi dijeun wa haliyah wa batinuhu bari ari batina itu tajrid dah sok padahal dina sejero eta tajrid teh iku ana muradaka sarasna dikarepkeun ku anjeun iku asahratu hayang sohor bil wilayati kalawan sifat kawalian sok padahal aya dina sejero eta tajrid teh nyumput samar si horeng hayang tungkul kana dikir tuluy nungkulkeun ibadah teh aya kahayang sugane masyhur ku aya sifat kawalian bae ku batu disebutkeun ahli dikir ahli ibadah ka Allah disebutkeun wali ku batur pada eta teh teu pati diseja ngan nyumput kitu dina eta sajarah tajrid teh eta pangna disebut syahwat hopiah samar litaksidaka supaya yen taneja ka anjeun saha anasu manusia bil itiqadi ku patekadanana malah tepikeun ka manusia neja ku patekadanana naon rupa pangabutuh daratang manusia teh nareja ka manehna teh ka anu tajrid teh anu tadi tajrid ngagugu syahwat teh anu nejana salah ku tajrid teh nurutkeun syahwat hopiah teh wa taqarubi jeung ku taqarrub ku ngadeukeutan ilaika ka anjeun supaya neja ka anjeun teh manusia ku patekadanana hayang sohor hayang digemerong ku jalmi hayang dideuketan ku jalmi taqarrub tah padahal mainna teu apa teh nya disebut hopiah teh syahwat eta teh hopiah teh tah lamun jami ngagugu kitu nya eta ngarepkeun tajrid nyepikeun asbab sok padahal Allah geus ngicingkeun dina asbab dipaksakeun tajrid supaya urang hayang sohor kaona kawalian ku boga sifat kawalian supaya ku jalmi diseja didatangan ku jalmi patak tau mangka pegat anjeun amatina perkara anta ari anjeun bisa dadihi eta tetep anu nuju kana ieu mah pegat atuh anjeun kitu matina perkara anu anjeun eta tetep nuju kana ieu mah naon mah teh nyata wusul ka Allah Subhanahu wa taala mah nepi-nepi nu kitu teh kalah putus pegat kalah salah jalan faqad qala mangka teman-teman ngadawuh sapa al-arifuna pirang-pirang zaman maripat ka Allah iqbalu nasi ari menghadapna manusia alal murid ka zaman ngarepkeun pang hate ka Allah qabla kamalihi dina samemeh sampurna ieu murid
iku samun qatilun racun anu ngabunuh. Itu cek aripinnya, cek zaman maripat ka Allah. Jadi lain berarti ulah urang digembrong ku jalmi. Jalmi daratang ka urang, lain ulah masyhur. Tapi cek aripin upami nying hareupna manusia ka murid anu ngarepeuleum hate ka Allah samemeh sampurna, samemeh jadi maripat, eta teh racun nu ngabunuh. Naon margina sabab moal bisa mawana. Sebab nying hareupna manusia teh suatu cobaan, suatu fitnah. Kurang-kurang bisa ngajaga patekadan can maripat ka Allah moal bisa ngajaga nanya. Sabab ku menghadapna manusia urang jadi bisa takabur, bisa jadi ujub, bisa urang ngaku kabeneran, jadi bener, bisa ngaku sifat kawalian. Tetap jadi samun qatilun jadi racun ngabunuh. Warubaman qata'at jeung warubaman qata'ta atanapi warubaman qata'ta jeung terkadang putus anjeun bidalika ku sabab itu ikbalunas nyata ku sabab tajdid teh apa ku tajdid lo jadi sohor kawalian daratang we jalmi jararah tah terkadang putus anjeun bidalika ku itu menghadap manusia an wadai pikatina pirang-pirang amal ibadah kebiasaan anjeun naon sabab katungkul ku ngaladen manusia wa uradika jeung ku pirang-pirang wirid anjeun wa uradika jeung tina pirang-pirang wirid anjeun pegat tina amal biasa jeung wirid wasirta jeung jadi anjeun ikut tatoni ningali anjeun lima kana perkara biaya dinas anu aya dina pirang-pirang dengan manusia mengkol we sirta teh mengkol we urang paningali hate ningali karena perkara di manusia nyata karena masalah duniawi jadi we resep kana dunya jadi asa geus nepi ka Allah di dinya ku sabab ngareunah teh padahal ngojot di dinya nya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan urang sadayana dijaga diri ku Allah Subhanahu wa taala, qalbu urang sadayana tetap menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa iradatu kal asbab ta jeung kasabalikna. Ngarepkeun kanjeun kana asbab. Nah, bari ku Allah geus dicicingkeun dina tajdid. Jadi teh kumaha kaputusan ti Allah Subhanahu wa taala nya ka individu jalmi ieu teu meunang nya mengkol atanapi ngalawan kana perkara anu ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala anu ditamtukeun ka urang ka masing-masing individu jalmi wa iradatu kal asbab wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil